hadap kanan, gerak, Nying hareup kakatuh oyang. Jadi kemana botak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channel lagi. Oke, sapara kanca. Ulah hilap saja aja di kawitan ieu obrolan bangolan. Subscribe heulanya, subscribe kanggo nyupport channel urang supados urang teh biasa majeng gitu nya, biasa ngahibur balerea gitu. Ayeuna teh mana naon cenah ieu teh Kang Ebit kadal mateng cenah. Tah, kumaha cenah eta? Tah, ieu we nama. Urang teh ayeuna teh dihirup teh di Indonesia. Sagala rupa teh kudu make pajak ka pamarentahnya. Oh, Pajak gitu, pajak. Model PBB. Nah, cik PBB teh naon hartina? PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aduh, eta bener. Kan loba Banyak bumi dan bangunan. bisa cik lamun di dunia baris berbaris naon tah PBB cenah hartina Upacara. PBB jadi upacara Di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. di dunia lamun dina baris berbaris pramuka geuning baheula diajar Kemudian teh ngaran teh upacara. upacara. Aduh aing peraturan baris Baros. baros mah cimah Hehehe. cik cenah dari urang orang Sunda ya Terus kemana? Kang Ebitnya orang Sunda biasa we sagala rupa ulah make bahasa Indonesia lain geuleuh ka bahasa Indonesia lain Tapi orang memulai budaya Sunda. mulai budaya Sunda Ibu budaya. cik ayeuna cenah hari bulan kamari teh bulan naon saacan September teh Agustus. nah biasana mah lamun bulan Agustus teh sok diayakeun upacara Upacara. hari kamari mah keur corona jadi henteu upacara. Nah, Jadi ada tempat-tempat tertentu. Oh, gitu. Aya tempat- upacara mah. Aya? Tertentu. aya di jero balong Di jero helm. cik cenah ayeuna mah karena urang mah orang Sunda. Terus kemana? Lamun misalkan Kang Ebit ya dititah ku Bapak Presiden atau ku Bapak Guru atau ku atasan titah mimpin upacara bandera ya. Oh, jadi mimpin. Jadi Mimpin model hormat gerak muka itulah. Jadi ketua lah. Jadi ketua. Tah ayeuna kira-kira lamun ku bahasa Sundakeun kumaha kela. Oke orang absen lah. Ari gerak teh bahasa Sunda naon? Gerak teh goyang. Goyang. Oyang. Oyang. Bener. Terus lamun hadap Hadap teh hareup. yang hareup. Yang hareup. Oh, yang hareup. Ayeuna lamun katuhu naon? Katuhu teh. Oh, katuhu teh katuhu. Katuhu. Lain dasar nipu nanti dari jadi kemana? Aduh, kemana? Hai. Katuhu teh geus bahasa Sunda jangan. Oh, Jadi maksudna teh kanan gitu tah. kanan teh katuhu. Katuhu. Gitu. Ayeuna pang rubahkeun kana bahasa Sundanya hadap kanan, gerak, Nying hareup kakatuh oyang. Jadi kemana botak dah. Mana jadi kitu. gerak aku mimpin upacara yang hareup kakatuhu Oyang. oyang. Jadi joget jadi aja. Lain aduh Cik lamun nu kakenca kumaha? yang harap kakenca oyang. Oyang gitu nya. Oh. Ada Kumaha deui da Sunda bener. Sunda mah iya kan Kan jadi kira-kira nah aya moal gitu. Mimpin upacara bahasa Sunda. Sunda. iya aya sudah. Ayahnya. Dan kira jadi tersinkron Oh, bener. Cik ayeuna lamun urang istirahat teh bahasa Sundana naon? Bisa jadi sare. Oh, sare teh istirahat anu paling hade. Ayeuna kieu istirahat di tempat. Gerak kumaha tah?
sare di dieu. Oyang, banyak gitu. Oh, tidak sare tapi oyang kumaha? Engko sare, sare mah cicing di barang kerek. Ieu mah oyang kumaha. Aduh. Sukan bajigur meureun ka tengah nya. Tapi bisa gitunya bahasa Sundanya. Nggak bisa susuna mah Yang jadi hareup kakatuhu oyang. jadi bahasa Indonesia dikenal sunahkeun jadi moal sinkron. Oh, benar. Moal sinkron. Oh, ibarat urang kieu nya pajang teh naon kan gitu. Di Sunda makan pajang teh payu. Payung. Oh, payung bisa. Payung nu dagang mah. Payung mongko. Pajeng teu hujan. Ada sinkron, benar. Jadi kumaha pembawaan kalimat kacana. Anu naon salajengna ari bahasa Sundana wortel naon? Wortel teh. Wortel. Nya wortel kan teh. Yo. Wortel, ari bahasa Indonesia nama wortelnya. Wortel. Ayeuna lamun ibu-ibu keur gede beuteung Ibu-ibu. hamil gitu tah bahasa Sunda naon? Ibu-ibu Tong make ibu-ibu lah, ieu mah hamil. ngandung. Reuneuh kan. Reuneuh gitunya, reuneuh. Lamun wortel, oh wortelnya, tadi mah wortel bahasa Sunda Indonesiana. Ayeuna lamun wortel mengandung vitamin A. Banyak wortel reuneuh vitamin A. Asik ora godeknya. Ya, banyak reuneuh mengandung. Apaan mengandung teh reuneuh? Jadi Udah kumaha? Ada mah ngomong bahasa anak gitu. Wortel, reuneuh, vitamin A. sekali reuneuh 7 bulan. Jadi bahasa Sunda teh kumaha cenah eta teh bisa jadi kitu tah teh Jadi sinkron. jeung asing kalau jeung bahasa Indonesia sok madaga-dagana oke. Aya mengandung dina bahasa Indonesia mah kan mengandung unsur naon kan? Itu mah mengandung reuneuh kan di Indonesia. Kumaha asa? Oh, ayeuna jam teh bahasa Sunda atawa waktu gitunya. Lamun kata lain tina jam teh berarti kan pukul. Pukul. Nya, pukulnya. Pukul bahasa Indonesia na teh mah. Pukul kan bahasa Indonesia pukul berapa gitu nya. Pukul berapa? Karena mau nanya ke tukang dagang kumaha. Bang, pukul berapa? Mun kudu disunahkeun. Rek ditenggeus sabaraha hiji urang. Bang rek ditenggeus sabaraha hiji. Kemudian dikadek mah. Kemana kok? Ikan mau sinkron gitu nya. Oh, benar. Lain ngomong-ngomong gitu teh. Hari Kang Ebit teh geus rumah tangga acan. Justru iya gitu. Aduh, ieu teh geus teu payu-payu. Itu kumaha carana supaya boga iya payu lah kita bisa payu gitu kumaha carana. Karunya nyari umur sabaraha aja? Biasa 12,5. 12 Mas. Eta teh mun di kilo. Mun di kilau, mun di pincu bisa jadi nya. Umur teh mas awu. Awu. Jadi resepna mah kieu. Ari kieu oge mah daheu geus sekolah geus boga lah. Boga pamajikan, boga budaknya. Resepna mah ngan aya 3 ang urang teh kudu ngajalankeun 3 ang. Kan kahiji ang naon? Ang anu kahiji teh urang teh kudu ngadoa ka Gusti Allah. Oh sok lamun geus salat ngadoa. Oh, sok aya ngadoa mah. Cik ngadoana kumaha lamun hayang boga jodoh. Segala dipenta we gitu. Ya. Duit gitunya. Oh, segala dipenta we da. Hah? Kayak lamun hayang duit bisa dibere. Kukeun mah dibere tah. Oh, bener-bener aya kan. Bisa duit. Aya bisa gitu nya. Atuh. Baheula ti Banten. Oh, di Banten guguru sabaraha tahun di Banten? 5 tahun. 5 tahun udah GKS. Ang anu kadua teh urang teh kudu ngausahakeun. Ngausahakeun teh Jadi urang teh usaha. Ikhtiar. Ya. Oh. Sakitu we. Sakitu. Ai hiji deui ka tilu nana. Tadi sabeul hiji gitu? 3. 2 karek teh. Oh, karek 2. Anu katilu mah nya eueuh deui ngaca. Untung lagi. Oh, ngaca. Lain lah. Heuh. Lain maksudnya ngacak kumaha ngacana. Jadi ngacana teh urang teh bener teh hirup teh komplit gitu irung aya eueuh. Oh, gitu. Ai sebenarnya mah irung mah aya Irung gitu. aya ngan hade henteu rupana. Aya masalah lupa enggak sih?
Teuing. Eta anu kudu dikoreksi teh awewe teh ramungeun teh da can ngaca. Oke orang ngaca orang permak gitu nya. Permak. Ayeuna mah ke usum vaksin. Vaksin. Jadi diopak sina imeut. Tah, Atuh bae aku deh. disopak sina imeut. Banyak atuh. Tuh. Jadi kita bakal kasep. Lain kasih orang banyak mana datang ngalelean mana pernah gede wae no. Eta reseptifnya. Oke. Ayeuna ka hiji mah bener, na kedua bener. Oh, 43 no. Bukan itu namanya ngaca asa aya bisa jauh tina. Ada rimbo na jauh. Da hidup teh euy teu goreng-goreng teuing. Teu goreng goreng teuing. Kasep mun ditinggali dina sedotan, ditinggali dina tungtung Monas. Lain pelecehan seksual tuh gitu mah. Astaga. Tapi itu katanya. Tidak Acan waktuna aja. ada KBG jalan mah sok KBG kan KB makhluk di jeroan. Nah, bener. Kucing jodohna jeung si kucing. Mang Ewok, baturan Mang Ewok teh. Mang Ewok saya boga babaturan ngaranna teh Ewok. Awewe teh ngaranna teh Ibik. Ebit jodohna jeung Ya ade. Jeung kadarus mah. heeh. Jeung kadarus mah. Ulah hilapnya subscribe. Tong hilap subscribe Channel teh maju pilih aya anu bade komen, pilih aya anu bade request. Naon wae hoyong dipintonkeun naon. pintar ayam melak cawu Nah, melak caung. melak jagong. Mangga atuh kiong ke sareng Kang Emit bade bubar gitu tah. Buat dina kali limun Ah, ya. dibuar dina parilino. Ayeuna rek nanya ya kiong ke ka Mang Emit. Ini lain asa sabara udah adi teh geus mandi acan. Tadi nama aneh pas ngenteng Oh. pas ngenteng teh kasep keneh jadi teh jadi gitu. Astagfirullahaladzim. Aslinya Jadi eta tuh euy. Lain ningali heunteng kasep keneh eta mah heunteng anu salah. teh gitu nanti balik apa kumaha? Siga nama ti balik. Hati balik. Atawa ditaplokan gambar artis. Atau ditambahkan Ipin Upin gitu. Oh. Ipin Upin kemana gue Astagfirullahaladzim. Jadi saya mandinya. Acan, aduh. Udah kasep keneh teh. Kan teh ya, tadi nges percaya diri gitu dah. Sombong amat. Nah, jadi kieu gitu, tapi anggar bau kieu nya. Heueuh nya eta. Terus isu mandi heuh. Isu kan? Isu Tong ayeuna ulah. ayeuna. Ge asup anjing. Asup kan tauknya. Aduh, urang teh geus lilah heuh babaturan kieu teh jangan. Kumaha? Oh gitu. Hari menurut Mang Ebit naon hari hartina babaturan teh? Babaturan teh nyata sobat dalit anu dende anu sapopoena pasok nginyegeun duit Oh, tapi teu mayar-mayar. aduh. Kamu ngaledek ka aing euy. Nah, Gitu. eta ieu mah cek diri pribadi abdi. Oh. Duduk hartina anu nya anak kitu kumaha tah? Heuh nya eta ari nu ngaranna babaturan teh sobat dalit anu sok nginjem duit tapi tara mayar. Begitu mah lain sobat dalit atuh dah. Ya. Begitu lain sobat dalit Naon atuh. atuh? Sobat begitu mah sobat pinguin. Bener. Pinguin gitu mah. Pinguin. Aduh. Pinguin sok kitu pan ayeuna. Ya, Jang. Kumaha? Hirup teh kudu jujur urang teh nya. Di alam dunia itu urang kudu jujur. Cik ari hartina teh jujur di alam dunia ieu teh kira-kira loba teh jelema jujur. Ayeuna mah Dunia sosial, media sosial, medsos. medsos. Oh. Pada zaman era medsos kan. Oh. Masuk medsos teh na. Wah, loba terprogrammir gitu kan. Oh. Tertampang. Jinona. Oh. Bohong. Bohong. Nah, anu jujur tuh. Lu jujur wae di KTP. Oh. KTP mau waca. Iya, Oh, nya. baca. Nya. Banget geuneup-geuneup. Geuneup-geuneup. Karena udin jadi udin, benernya. Ini ngarap udah jadi Marwan Pelani. Kesana. Pernah ada. Oh. Suka bohong banyak. Aduh. Jadi itu bagus sih Ismail gasoknya. Oh, jangannya urang teh hirup teh saya lo baca cobaan Ya jangan. udah, itu Fata Morgana. Oh, hirup teh Fata Morgana. Loba cobaan. Loba Udah cobaan. ngaranna ge hirup loba cobaan lamun hayang loba saweran mah ngaranna dangdutan. Nah, Dangdutan. usum kene ya. Usum. Kan usumna ukur dina lagu. Sawer gitu teh. Sawer. Oh, jadi da urang mah kumaha hirup pasti loba cobaannya. Coba. Lamun hayang loba saweran mah. Dangdutan. Tadi
pasti loba sawe. Atawa jaipongan presiden. Hah? Oh benar. Nya. Jadi dah urang mah naon ngaranna teh hirup pidunya mah ulah yang instan sagala. Ulah yang saat kudu urang kudu berusaha heula ikhtiar eta. Oh. Jadi perlahan-lahan tapi pasti jadi little to me gitu kan. Yang little tuh Dikit-dikit ke aing gitu. Astagfirullah. Harus teh nyambung kalau gode-godenya. Da hirup aja ulah yang instan. Lamun yang instan mah geus ini nyumi, bener teh. Bener nyumi gitu kok make ieu heula. Tapi kan ayeuna mah loba mie instan. Langsung dituang. Oh, kayak ditunyungna di jero. Oh, eta mah tuh lain mie instan kitu mah. Mie kocok. Oh. Jadi kacau. Kacau di dia. Bener. Ya sakitu aja Banyak sakitu nya. Oke mah sing manfaatkeun nya. Manfaatkeun. Ayo awalna mah tong dicanakan nya. Canakan. Tong hirup mah tong ibarat senal capit. Ceuk kiai teh ceuk canak anu sayana. Piceun di awona. Eta mah di masjid kalau bakal jajanna gitu. Oh. Nya, Urang nonton senal capit balik mau senal kulit. teu senal. Kamana Lo senal kulit ge senal kulitna seuit kulit naon? Kulit badak. Oh. Sejak tutup ah. Ya sakitu wae konten kieu oke sabala kanca. Tong dilap subscribe-na. Subscribe. Ya, ieu na assalamualaikum warahmatullahi. Iya nah. Ya sakitu biasanya banyak di oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.